nya kebenaran di kamar teh aya dahareun budak ngan anu mahal gerenyem juha mapatkeun jang jawokan nana geusan bakti ka para siluman nu teu cukup teu kudu ngayakeun sasajen. Ti kaler, hei julik kaler, ti kidul, hei jurik tuyul, ti wetan, hei jurik setan, ti kolona, hei juruk tetelon, datang siah, datang andika, engke malam salasa, cokot ieu wadal, hiji budak anu masih kene bersih, ngaranna Ito, pula ngabdi ka Nyi Blorong, beres babakti harita juha norojol ti kamar bari ngajingjing koper isi duit 300 juta sareng waktu